Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid Bapak kelas 3? Kumaha kabarna sarehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mugia orang dipasihan kesehatan sareng kesabaran ya. Dugi ka ayeuna orang cantiasa lebet ke sekolah ya. Diajarna masih PJJ atau masih online daring ya. Ayeuna urang teraskeun materina ya. Minggu kamari urang diajar masalah perepet jengkol ya, diajar maca perepet jengkol. Ayeuna urang buka di halaman 8 ya. Dina halaman 8 urang diajar nulis ya. Dina halaman diajar nulis. Nah, pasina hidup geus nembangkeun sasabaraha kawih ngenaan kaulinan barudak ya. Jadi kalian sudah menyanyikan beberapa lagu ya. Nah, beberapa lagu yang mengenai permainan anak-anak ya. Contoh kemarin seperti lagu perepet jengkol ya. Nah, ayeuna orang diajar masalah istilah-istilah anu aya dina kawih eta ya. Nah, di dieu di halaman 8 nah ya. Ayat 3 ya, ayat 3 materi ya. Nu kahiji nyaeta orang diajar kawih ya. Nah, kawih nyaeta bisa dibaca ya. Nah, ieu artina kawih ya. Nyaeta lagu bebas anu henteu kauger atawa katalian ku aturan ya. Jadi kawih itu adalah suatu lagu yang bebas ya. Lagu yang bebas dan tidak ada kaitannya dengan aturan. Contohna Bubuy Bulan jeung Budak Jalanan ya. Nah, kakawihan nyaeta lalaguan Sunda nu sok dihaluangkeun ku barudak bari jeung ulin. Nah, ya, jadi lagu-lagu Sunda yang suka dinyanyikan sama anak-anak sambil bermain ya. Contohnya Tokecang ya. Tokecang boroguti. Nah, itu ya. Atau jeung unjang angge ya, nu kamari ya, unjang angge muru muncang. Nah, gitu ya. Nah, terus dina kakawihan, nah eta aya 3 rupa ya. Jadi di pada kakawihan kaulinan barudak itu ada 3 macam ya. Kahiji kakawihan laras wakas, nu kadua kakawihan margaluyu, anu katiluna kakawihan mindoan kawih mindo ya. Ayeuna urang kahiji heula. Nah ya, anu kakawihan laras wakas teh jadi kakawihan anu murwakanti enggang tungtung dina kecap dalisana. Jadi kakawihan bekas teh jadi ke lagunya itu enggang tungtungnya itu nah, jadi engang ya, jadi berhubungan ya. Endek lagoni menang pecang sahiji, lepas deui ku nini benang deui ku aki jeung saterusna ya. Jadi akhirnya itu sama ya. Kalau akhirnya i berarti semuanya harus huruf i ya. Nah, itu ya. Jadi kawih laras wakas ya. Anu ai bagian kedua. Jadi bagian kedua mah kawih margaluyu. Nah ya, jadi ai margaluyu mah kawihna teh
atawa kecap anu kakawihan anu kecap atau enggangna dina tungtung pada lisan dibalikeun deui dina awal pada lisan ya. Jadi kata akhir itu dibalikan lagi ke awal lagu. Contohna bang kalima gobang bang bangkong. Nah, ngajol ka sawah wah wahai tukang baji gur gulu sakola desas. Nah, jadi gobang bang bangkong. Nah, aya ka sawah wah. Nah, itu jadi kecap akhir atau kecap dina tungtung nanti jadi dibalikin ke awal ya. Jadi kata akhir dibalikan lagi ke awal ya. Nah, terus kakawihan midoan teh. Nah, jadi ke bagian C mah jadi kecapna sarua dina awal pada lisan. Jadi kata-katanya itu sama seperti di awal ya, semua sama. Punten mangga ariga gatot kaca arica. Nah, jauh Ambon Aibon bonteng asak. Nah, jadi ada kalimat akhirnya ga. Punten mangga ga ariga gatot kaca ca arica. Nah, jadi ada kata ari sama ca itu ya. Itu kakawihan. Jadi kakawihan teh aya tilu. Kahiji kakawihan laras wekas, anu kadua kakawihan marga luyu, anu katilu kakawihan mindoan kawi itu ya. Nah, paham ya, mudah-mudahan paham yang Bapak maksud. Kita masuk ke bagian 2. Dina bagian 2 istilah olahraga dina kaulinan. Jadinya aya 5. Kahiji uncang-uncangan eta hartina diuk bari suku duanana dirumbaikeun bari diacung-acungkeun ka luhur ya. Pasti kalian uncang-uncangan. Yang kedua diudag. Itu berarti kalau diudag itu berarti artinya dikejar. Katilu ayun-ayunan, kaopat aya luncat, kalima aya muter eta ya. Eta istilah kalima ieu teh jadi istilah olahraga dina kaulinan. Ya. Terus anu katilu, bagian katilu nyaeta kecap rajekan, dui murni. Nah, jadi di kecap dui murni ini ya. Kecap rajekan aku cara nyebutnya 2 kali. Jadi kalimat rejekan dui murni ini kata-katanya disebutkan 2 kali. Misalkan jika contoh buku-buku ya, guru-guru, jalma-jalma, gunung-gunung jeung sajabana. Yang kedua paudingkeun nyieun kaca-kaca. Nah, ya jadi kalimatnya ada 2 ya. Mobil-mobilan, motor-motoran ya. Main-mainan itu ya. Jadi kalimatnya ada 2 itu ya. Nah, itu aja materinya hari ini, tugasnya. Nah, pancian mandirinya lihat kalian di halaman 10 ya. Nah, itu kalian membuat kalimat ya seperti dari 5 nomor ini. Nah, misalkan nomor 1 luncat. Mumun contohnya kalimatnya Mumun Sari Pipit jeung Putri keur arulin luncat tali itu ya. Jadi luncat ya. Luncat ada kalimat luncatnya. Jadi harus ada kecap luncat ya. Nomor 2 tilu 4 5 kudu aya ya. Tugasna Bapak tunggu sampai hari Selasa jam 10 malam ya. Itu aja deh. Tugasnya boleh dikerjakan di buku tulis. Itu aja materi hari ini.
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.